ayah silul ilma ila bitaqdimi wal ihtirami ahlihi. Mual hasil ilmu lamun teu takdim teu ihtiram teu mihormat ka jalma nu gaduh ilmu. Ari takdim jeung mihormat ka gaduh jalma nu gaduh ilmu teh pangapunten kudu disarwakeun kanu tebih jeung kanu caket. Kartosnya kesadayananya ulah tibalik ari kanu jauh tapi kada depongan, ari ka ustad nu deukeut sigana teh semun ngaledek. Nya ari kanu tebih maka ustad anu tebih nyebat ge saehona al mukarom. Papa oge tepi ka mangga paajengan. Mangga paajengan. Nah, ari ka ustad nu deukeut panih di perjalanan cager tadeu. Reka mana tadeu. Padahal kaum muslimin rahimakumullah sadayana pangapunten paling capek lain ustad anu ti pangalengan anu poe ieu ukur ngawak-wak sigah kieu punten anu paling capek ustad anu biasa urang sadayana guru-guru urang sadayana anu mimpin tahlilan anu mimpin marhabaan anu mimpin ngimaman tarawehan jeung sajabana punten eta nu ku urang sadayana numawi atau Pak Ustad eta mah geus teu aneh deui atuh pan eta mah Pak Ustad Kukut pangapunten nyebutkeun Ustad Kukut nah sok diparaban kitu pan ku ibu pantara boro-boro diparaban dipenta udunan keur muludan oge kapan geuning hararese heueuh ayeuna kada udunan kangge muludan wayahna 15.000 ewang pan pere 15.000 ngan ditungtungan kade snackna bisi urang teu kabagean. Kapan jadi panitia mah geus nepak tarang deui we teh dilaksanakeun kumaha teu dilaksanakeun kumaha kapaksa nyieun proposal rapeng pan proposal teh ka kaler kawetan ka kidul malah ka kepala desa ge datang teh proposal teh diteun abdi mah ngan sok taramere teh diteun abdi mah teuing ngari di dieu mah mata kabejaan ka bendahara heuk bere da keur pangajian teu datu teu engkekeun bae ayeuna gitu jadi masalah. Kaum muslimin rahimakumullah sadayana wayahna kudu kitu wayahna ulah ngabantah ka guru-guru urang teh da capeun guru urang teh mimpin urang sadayana di masjid teh kartos ieu teh sok komo lamun datang bulan Ramadan eta da dilema jadi ustad anu aya di lemur teh nu karaos ku pribados dilema nya leres ustad Maman dilema naon dilema na digancangan sieun salah dilaunan ibu pan teu pati datang ka masjid teh laras teu editan abdi aya masjid pareneng-reneng al ikhlas jeung at-taslim da beda atuh di al ikhlas mah paling loba 20 jiwa di at-taslim mah alhamdulillah aya 60 mah da ustad da make ekpres. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Make akal da ustad urang mah bismillahirrahmanirrahim tara panjang-panjang make susuratanana. Bismillahirrahmanirrahim qaf Allah. Sami Allahu liman hamidah menang salat sigah kitu menang pek teh teuing Pak Ustad bisingke ngimaman tarawehan dek surat eta pek teh teuing ngan ulah kabehanana unggal 20 rakaatanana kop-kopan da berkabayang lamun dina tarawehan kop we la ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim kop Allah. Di abdi mah meureun dihanca ti mimiti alokat ka hiji alif lam mim Allahu akbar rakaat kadua alif lam maro Allahu akbar rakaat katilu alif lam mim shad Allahu akbar palebas surat Maryam meureun baheula ngajina teu pati parat macana karon kahaya aso pangkap hayain sodger macana teh kahaya aso Allahu akbar cek ti tukang teh dawuh mang aso di dieu kahartosnya ku sadayana kahartos capek guru urang sadayana teh wargi sakinten zaman ayeuna masih kene alhamdulillah sakumaha capek ge daek mah diajak pan ku Pak Ustad teh leres tapi coba zaman baheula zaman Kangjeng Nabi boro-boro Kangjeng Nabi mah ieu mata kurang kedah disuri tauladankeun teh kieu Kangjeng Nabi mah boro-boro ngajak wargi
dongkap oge yo Allah pada malengpengan di dieu mah teu alham hirobil sofa ustad da kabayang atuh wargi teu capek kumaha da sami pangabutuhna mah leresnya belaan ti tuturubun kapan ti rorompok teh tuang oge mah sakapeung bawareg sakapeung teu da masyarakat geus ngagimung di masjid dina bulan Ramadan can eta teh memeh adan teh pan keur ustad mah ngadaeu we di masjid teh kawas tongeret nya eling-eling umat jeung umat teh eling-eling nya kalunya teuing malah di ditu mah aya abah maca yasin wah geus sering ngapranyu a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin tanjilal ajizi rohim litungdir kama ma'udir abahum qawm gafilun la siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin kapan geus kolot mah kitu wargi dina tikoro teh aya biola nya kaum muslimin rahimakumullah sadana teh pika maksakeun beak tikarep subuh geus kudu pangheulana ngageuingkeun da lamun teu ngageuingkeun teh da ustad mah diomongkeun ku rahayat teh teuing da ustad di dieu mah ngedul pagaweanna teh kana jakat sorayang panggede nah kitu ngomongna teh sasangkeungna teh ari teh ngageuingkeun angor we meuni embung cik atuh ustad ngageuingkeun atuh di masjid teh kaum muslimin atuh maksakeun jeung tiris jeung capek jeung kukumaha ge kapaksa pangheulana wapan geuning diteun abdi ya malamun anu ngageuingkeun pok belah ditu ya Arhamar Rahimin ilhamna belah kulon belah wetan anu ngagurubuk teh a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur geus kitu teh pandeda bulan Ramadan nguningakeun waos kawi tilu kantun dua paur tah cenah geuning kata nu huntuna tinggal dua paur-pauran kore jahat kapan sararea laras kitu laras kaum muslimin rahimakumullah sadayana takdimna kudu kumaha wayahna sing sarua ka ajengan anu tebih jeung ka ajengan anu caket kahartos ku sadayana kahartos kade ye ulah diwilah-wilah lain diteureun abdi mah ngajak pengajian geger diwilah-wilah ajengan teh teu diteun abdi mah cenung sok ngageroan sumanga ka ibu-ibu bapak-bapak nu caket nu tebih diantos ka sumpinganana margi waktos parantos tabuh opat kirang 5 menit bade 5 menit deui bade dikawitan datang bineng jek bineng tananya anu tadi ngagorowok-gorowok teh ning nung can aya sasaha sumuhun ceneng atunya aya peryogi heula ka Pak RW leos tunang-nang deui sorangan pok deui sumanga ka ibu-ibu sakali deui pemuda pemudi nu caket nu tebih diantos ka sumpinganana sambil ngantos ibu-ibu anu teu acan dongkap bade selang heula ku nadom ari nadomanana pan rada salendro macana teh yu dulur ka ibu kali ka bapak urang pengaosan anu diwajibkeun pisan enggal mengpeung rada siang kene urang ngalap ilmu anu diwajibkeun pisan tarojol deui ti belah lebak nyamper cuk maneh arek pangaosan kan tenang da wajib ngaos mah tapi teh hampuranya can make lekpen saketip tuh tingali urang keur disalin heula aya ceuk nu nyampeurna teh heuh atunya di dagoan bari leumpang ku urang ngilincit be tuluy leumpang tepi ka tepi ka masjid anu di dagoan tadi jongjong ngome lipen saketip
leheng anu kitu diteun abdi mah nu paling kacida sok nanyakeun heula ustadna panjenengan. Oh coba deh pangaosan ayeuna teh kapan pangaibuan non roti naon ayeuna teh kantenan atuh tapi sebagian sahanya dibejakeun teh ayeuna mah bagian Pak Ustad Maman eta rahayatku ngabaliurna. Nah sia maneh tepi ka ngabalieur keur mah teu kaharti tah masuk tunu gitu ngomong teh awas ceuk tong dipilihan model gitu doraka tah moal hasil ilmuna lamun teu takdim jeung ihtiram ka eta ajengan pokona mah rek kaharti rek teu kaharti dek tunuh tinggal sare kaharti tinggal dengekeun rame tinggal seuri teu rame hee sarerea gampang jelasnya kartos kusadayana hiji ilmu moal hasil ilmu lamun teu takdim kanu ngagaduhan eta ilmu insya numbai sadayana mudah-mudahan sing jadi ahli ilmu. Nah jelas nu sadayana kahartos insya Allah. Kadua wargi kadua anu nomor kadua salianti ilmu teh iman neperyogi urang sadayana ngagaduhan iman kantenan sabab ku iman sadayana bakal diabuskeun ka surga ceuk paribasana tara salat tara zakat tara puasa asal iman dina hate asup ka surga asaku genahnya laras teh sok bandungan dia bisi kira-kira yakin sanajan tara salat tara zakat tara puasa oh pokoknya masa kala tarawih tara ngomongkeun batur tara ngeclokeun pokoknya matara naon we asal iman dina hate bakal diabuskeun ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Atuh genah Pak Ustad sumuhun. Da kitu katerangan mah genaheun. Genaheun kumaha atuh mun kitu mah bapak moal kudu salat atuh kudu Pak ari mung mah. Atuh mah geus kudu salat atuh kada hari alima mah teh teuing. Da moal nganyalahkeun ka abdi ngan abdi ngabejaan sigah kieu pek teu salat oge ngan padah kudu tanggung jawab jaga di alam kiamat. Wahai muslimin rahimakumullah sadayana. Nah hama kejeun kitu urang ngarujuk kana salah siji katerangan ceuk dina katerangan ahlul jannata wal jannah ahlun naro wan naro tapi tong salempang yakhruju minan nari misqala darrati minal iman fi qalbihi bakal dikorehan deui tina seuneu neraka asal jelema boga iman sagede sireum ateul dina hatena. Teu mode raksukan we di alam dunia ieu contoh paling caket mah. Wargi sadayana ngagaduhan raksukan ieu mah paragi kana ondangan atuh raksukan teh tepati kotor da dianggona gengan sakali malah teu bau-bau acan anggo kana ondangan tepang dina ondangan tapi kalau rompok laan deui eta raksukan atuh nyeusehanna ge enteng tinggal dikuprakeun malah henteu teu acan dileot saatos dikuprakeun dipoekeun saatos dipoekeun teh ditilepan langsung dilebetkeun deui kana gantungan disimpen dina lomari nu pangsaena malah lomari na ge lomari tina jati henteu ditilepan si ieu mah da raksukan paragi kana ondangan ayeuna mah raksukan teh paragi ka kebon atuh ladrekna ge beak ti karep ladrakna oge da paragi ka kebon atuh nu paragi ka kebon mah rada benten sakedik salianti diseuseuh teh digiles atuh nganggo sikat digesek ku sikat saatos digesek ku sikat digebotkeun kana batu da sieun teu bersih geus digebotkeun kana batu kakarek dipeureut malah teu kapalang dipeureut bage ku bapa budak jeung budakna dipeureut kuduaan tepi ka beak pecek geus dipeureut kuduaan neme dipoekeun malah memeh dipoekeun teh dikebringkeun heula geus dikebringkeun tuluy dipoekeun geus dipoekeun tuluy dilewot geus dilewot ditilepan diabuskeun kana lomari ngan beda jeung lomari anu tadi ieu mah lomari anu kadua diabuskeun kana petong ibu terang petong heuh bupet sapotong blos kana bupet sapotong ieu mah da beda peraksukan paragi ka kebon albatna ge kana bupet ieu mah malahan mah rada leuwih drastis pisan ieu mah kacida da paragi ngabengkel atuh hideung pisan jeung oli jeung naon rada lumayan memeh diseuseuh oge kapan dikeeuman heula ku cai panas nganggo deterjen malah ngeueumana ge 8 poe acan teh ka hinyai mah bijil ka luhur nu hinyaina geus we hinyai kakarek we geus rada katempo dibijilkeun kitu tuluy digilasna ge teu sakali 2 kali 4 kali digilasna ge malah dilejak sakalian da sedil
geus dileyek geus digiles kakarek disikat malah disikat teh lain sakali 4 kali disikat oge da rada keheul da pageuna beak tikaret da oli hungkul geus kitu kakarek digebotkeun deui kana batu geus digebotkeun kana batu dipeureut geus dipeureut kakarek dikebringkeun geus dikebringkeun kakarek dipoe geus dipoe kakarek malah henteu acan dilewat ieu mah dilepan ge lada diburitek-buritek langsung dikitukeun dilepan ge geus dikitukeun dialungkeun kana tolombong blaos dihapuskeun kana tolombong sami teu benten kana wadah sami kana wadah ngan pedah beda wadah jeung beda proses eta teh manusia ieu mah jelema teh teu pati loba teuing nyieun carekeun di hareupeun pangeran atuh rada enteng diseuseuhna oge lamun seut teh mah meunang siksaan ukur diancurupkeun kana seuneu neraka blus diancurupkeun sakedeung da di dunia da teu pati loba teuing dorakana ukur digebruskeun beak we daging jeung dina tulang jeung sajabana molotok dina cai panas ditaekeun deui ku Allah geus kitu tuluy diancolomkeun deui dikaluhurkeun deui ancolomkeun deui kaluhurkeun deui geus kitu teu lila teuing ukur 100 tahun cek beja 100 tahun akhirat atau beda jeung 100 tahun dunia geus kitu kakarek diabuskeun kana surgana Allah Subhanahu wa taala cek beja mah lain surga Firdaus sahanapeun surga Firdaus kartos teh kusadayana nu ieu mah sami ieu mah rada lumayan ieu mah di alam dunyana da loba teuing carekeunana malah sakapeung mah salat oge rada diengke-engke kuduna mah jam 3 salat asar deh mah kadang-kadang jam 6 kurang 5 menit malah sakali wudu teh kuat 3 kali salat sakali wudu 3 kali salat da salatna geus beres salat asar tuluy ngong adzan maghrib geus salat geus adzan maghrib tuluy salat maghrib geus salat maghrib rada kuat nahan da teu can pati boson da rada ngora keneh beda jeung geus rada kolot pan geus rada kolot geus rada pongpet ibu terang pongpet kaluhur ompong ka handap pongpet ka handap lepet apa kan bakal urang we geus kitu kaum muslimin rahimakumullah sadayana rada lumayan ieu mah da loba carekeunana atuh rada lila cek beja mah 500 tahun dina seuneu nerakana teh cek beja mah ieu mah kacidak pisan dan nu tadi golongan anu tara pisan ngan pedah iman dina hate da osok milu muludan malah muludan lagi diniat dina hate lagi hayang nempo jeung hayang ngadengikeun nah rame nah henteu urang pangalengan teh kitu lamun rame diomongkeun poe isukan teh rame nya euy lamun teu rame nah nya euy ngadak-ngadak teu rame ayeuna mah pan kitu diomongkeun jelema mah teu aneh kaum muslimin rahimakumullah sadayana ieu mah rada loba teuing carekeunna teh wah leuwih ti 500 tahun 6.000 tahun dina seuneu narakana teh kakarek geus kitu geus bersih geus diseuseuh ku Allah kabehanana dilebetkeun kana surgana Allah Subhanahu wa taala alhasil sadayana ge calon ahli surga ngan pedah benten naonana Bu prosesna kusabab urang sadayana sieun keung anu nembe aya pisan proses wayahna supaya henteu lila teuing proses cantelkeun diri urang sadayana mahabbah ka Kangjeng Nabi kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni lamun urang bukti cinta ka Gusti Allah tuturkeun Kangjeng Nabi tah nuturkeun Kangjeng Nabi teh nyantelkeun diri urang sadayana ngadamal wasilah sangkan urang sadayana dipika cinta dipika ridho ku Allah melalui keagungan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hartos kesadayana kusabab kitu hayu urang sholawatan heula nya insya Mang Dedi calik dina Bang Barung geuning geunah ibu terang calik dina Bang Barung geuning aya laguna teh calik dina godog nu kitu teh geuning ade jeung aya ngahango heula cicing kalem we urang untuk kenangan balik bayarnya calik bibir
mung tuh disadak mah bijilkeun surah me na ya surah mas bijilkeun ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa fir lana ya wasi'al karomi sekali deui ya Rabbi bil Mustafa bali fir lana ya wasi'al karomi Allahumma sholli wa sallim wa barik. Beda jeung ibu nu tadi mah geus 4 tahun teu naik panggung. Urang mah kamari naik panggung ngan pada nyanyina we nu kieu juk hareuyeun. Teu nanaon sholawatan mah pek teh teuing lagamna mah bebas. Lagamna mah bebas dek kumaha ge bisi nu resep kana darso atawa yayan jatnika pek teh teuing. Contoh misalkan kieu contona teh naon kitu jalan tanyakan teh geuning katorong. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah grasok tawasalna bibis wabil hadi wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Teu naon make kitu ge pek teh teuing ngan kade malamun sholawatan kudu bareng jeung batur bisi salah emak. Kamari ieu di ditu aya ibu-ibu meureunnan rada gancang modal tadi ustad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah baturna maca salatullah salamullah batur toha manehna yasin batur toha manehna yasin rada era rada ngagicleuk mun Allah tosin habibillah cek pikir aya nabi anyarnya euy nabi tosin kahartos ku sadayana kahartos iman. Tinggal timbul pertanyaan naon Mang Agus ari iman teh percaya. Nah kedah dibuktoskeun eta percaya kantenan. Sabab eta kapercayaan bakal jadi kahadean lamun eta kapercayaan dibuktoskeun ku urang sadayana. Ngabuktoskeun naon? Ngabuktoskeun keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktoskeun keagungan Allah teh wargi. Kumaha cara ngabuktoskeun Allah teh? Kieu cara ngabuktoskeun Allah carana sing boga kayakinan bahwa urang sadayana dirizkian ku Allah. Naon deui? Dipaparinan kasayan ku Gusti Allah. Buktosna sadayana paparinan ti Allah. Urang sadayana mah ngan ukur ngagaduhan rencana jeung cita-cita sadayana dikeresakeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas itu kahartos ku sadayana. Tah eta ebrehan anu neme kakarek diucapkeun ku lisan, dipidamel ku anggahota padamelan, diyakinkeun ku hate. Ucapkeun ku lisan bahwasana sadayana perkara nu aya di alam dunia itu kagungan Allah, dipidamel ku anggahota badan sakur perkara piwarangan Allah dilaksanakeun, diyakinkeun ku hate henteu linggut kalindungan, henteu gedag kaanginan, nancep pageuh jajem dina hate bahwa urang sadayana salaku hamba anu misti ngabdikeun diri ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Eta teh disebut iman. Kakarek we aya runtuyan iman. Naon ari runtuyan iman? Numutkeun katerangan ayat 77 cabang keimanan anu misti kurang sadayana dilaksanakeun. Suurnya emak ayat 77. Lain genep eta mah rukunna. Sadayana mah cabangna ayat 77 numutkeun dina su'ubul
iman supados wargi sadayana langkung yakin jeung langkung percaya tong ditanyakeun ka pribados tanyakeun ka paajengan anu deukeut matak berkaitan ilmu jeung iman berkaitan ilmu bakal subur lamun dipupruk ku iman bakal subur lamun dipupruk ku ilmu nu mawi wargi sadayana sangkan pageuh kuat ti mimiti ucapan lisan jeung padamelan jeung hate wayahna pupruk ku iman non pupruk ku ilmu ari ilmu parupa-rupa nyiar ilmu teh aya anu didadak aya anu dididik aya anu diduduk didadak sapada harita lamun teu apal pek nanyakeun lamun dididik tah ieu mah keur para santri jeung barudak anu sakola lamun anu duduk model kieu urang sararea diuk weh bari ngalamun daur dahareun aya ge geus beal dek jajan heula rada era mata wayah nang kewe geus beres kartos ku sadayana kaum muslimin jelas yen iman bakal subur lamun ditupupruk ku ilmu jeung iman berkaitan keur naon keur ngadegkeun ka Islaman matak dina rukun Islam anu pangheula-heulana anu kudu dilaksanakeun teh lain salat sahadat iman teh kaimanan heula katauhidan heula nu mawi kaum muslimin sadayana bekapungkur nabi anu baheula ngajarkeunana katauhidan sahadat nu mawi sok aya geuning jelema teh nu rada sasangkleng nyarita teh urang mah ngalaksanakeun salat salat karek nomor 2 mah lamun salat geus nomor 1 urang arek ngalaksanakeun salat pangapunten da moal ditarima salatna lamun teu sahadat heula jelas teh ku sadayana kahartos model wargi we sanajan unggal dinten oge ngiring ka sakola ngajajak tuang putra geuninganan bari jeung rada kukulutu saeutik teh geuning ka bapa budak budak teh gede jajana teh 5.000 sapoe ieu mah malah poe ieu mah beak 20.000 padahal budak mah di jero jajana teh 3.000an pan mah nu capek rahe malin oh ya mah ngabandungan di Ten Abdi nu ngajar-ajak TK barudakna mah di jero di Al-Ajar mah teh bari jeung rada hararese oge budak leutik teh geuninganan teu reureuh di Al-Ajar teh nya biriti ka ditu biriti ka dieu heueuh bari jeung pika keheula nu hanyir we aya kitu budak nya mah nu gede leho we aya tapi kakak telah budak di ditu mah apan aya si gedong korong beredan dina korong aya gedongan disebut nate dan nyata lamun disebut si gedong korong teh lamun digurukanan teh ulah ti lololan sia teh memuneng bulena teh nya mah bismillahirrahmanirrahim lain maca melong kana beungeut guruna naon mimitina cek guruna teh tempo atuh jang kahanap pelong kahanap melong kahanap lol ka dieu sedot deui ku budak teh seot deui ka jero mah hiji mangsa mah ngageclikpan keclikpan atuh digoengkeun kudu jadi guruna teh bebeja ka kolotna euceu tak budak euceu heug baresihan ai si euceuna teh keur kieu we ngomong sebelah kediteun urang di ditu moal meureun aya ibu-ibu di dieu mah mal pati jauh kaum muslimin rahimakumullah sadaya hartos itu jelas ku sadayana ka hartos toh itu wayahna sahadat keur mupruk supaya jadi Islam. Jadi Islam teh adalah tina keimanan percaya kana ayana Allah tapi ka diucapkeun pan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Malah kaum muslimin sadayana keur anu murtad oge salat oge teu sah lamun murtad mah nu mawi disunatkeun keur urang sadayana ngucapkeun 2 kalimat sahadat disunatkeun tah kanggo nu bade netepan teh ku qomat nya tah 2 kalimat sahadat ngan kade qomat teh ulah gancang teuing cira budak di ditu di ditu mah aya budak anu qomat gancang teuing lokbar sadalla ilaha illallah sadana muhammadar rasulullah ya rasulullah ya billah kad qamati salah jeung kikituan di mah mali beja-beja urang tonggo abdi pada buka murid belah urang dia mali beja-beja ngaranna bisi kasiniran eta mah budak daun berhenti dia tukang seni da abdi mah percaya di dia mah pan aya kampung adat tukang seni nanaker leres teh meureun eta teh budak teh tukang seni ger subuh-subuh ge make seni sia eta mah hudangna teh bari jeung di tatarannya nglumpat ka masjid kapan pangalengan beda jeung Cikalong atuh lompat tiris dog centong sae asa jagong lain tiris merjang tilil si eta mah da tiris atuh
Kaum muslimin rahimakumullah sadayana sami miharep ridhona Allah. Hiji dua kalimat syahadat. Jadi Islam itu disampurnakeun heula ku syahadat. Nu disunatkeun kangge urang sadayana ngucapkeun dua kalimat syahadat. Sato syahadat kakarek teu ngalaksanakeun salat. Nu ya beres syahadatna wayahna laksanakeun salat. Namun tiasa mah kade omat ulah wantun ngantunkeun salat. Kahartos itu ku sadayana kade wayahna kajabi upami nuju aya karuseban. Jadi lamun lalaki teu salat eta teh keur karuseban. Nya pangmeserkeun enjing mah soktek. Tah apana pake soktek. Nah, kapan apa poe itu katingali salat wayahna kadang ngosoktek deh cek Ustad anu jabri geuh cenah apa teh keur karuseban. Sugan ngaganyel wae atau lamun wae teu soktek pangalakeun sugan kulit dadap. Bere kayaknya kulit dadap. Atau ku daun cau 8 lapis maka dinya. Ibu wargi sadayana wayahna laksanakeun ulah tepika dikantunkeun sabab salat mah pokok pertami jalan ibadah ka Gusti Allah. Pokok pertami numutkeun keterangan salat jalmi nu ngalaksanakeun salat bakal beres ibadahna, jalma nu teu beres ngalana teu beres salatna moal beres ibadahna. Nu mawi wayahna salat mah da sabenerna mah di alam dunya wargi lamun urang sadayana ngalaksanakeun salat moal ngalaksanakeun kagorengan moal. Percanten teu? Moal mal ngalaksanakeun kagorengan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Cek Allah eta teh jelema nu ngalaksanakeun salat mah moal wani-wani ngalaksanakeun kagorengan. Emak salat subuh da moal wani-wani jam 7 maling sampeu. Apa ngalaksanakeun salat subuh da moal wani-wani tengah atau jam 10 ngalalauk batur moal. Nah, da lebar ibadah menang tadi. Kartosnya kusadayana nya gitu. Jelas ya teh. Sumuhun. Malah cek beja wargi saking kupu-kupukona eta salat yen salat teh lir ibaratkeun mastaka tina badan. Naon cenah? Lir ibaratkeun mastaka tina as-salatu karo sipil badan. Yen salat teh sapertikeun mastaka tina badan. Sok jalma bisa so teh mulia lantaran gaduh mastaka. Emak we gaduh caroge, karasa gaduh caroge teu gaduh mastaka. Kulan hoream teuing. Ieu bapak urang eno calag carogi urang kasepna ngalempereng koneng ngan gagal eueuh huluan. Ai apa ieu teh make ciplun wae cing atuh make hulu kali-kali mah. Pan kitu meureunna. Leres teu? Nu mawi wargi sadayana ieu mastaka teh jadi kamuliaan bilih kirang percanten eta mastaka janten kamuliaan sok buktoskeun. Ah di dieu teh aya ta perangkat tah. Taroskeun ka pakades aya jalma sanajan gote cek paripaos pesek gote hideung model ieu kumisna bodas jeung sajabana hampura dipoto mah beungeutna we leres teu sugan da sieu mah gote ngan sae bodina cetrek dipoto imitna pol dina KTP. Enggak teh ditempo ku pakades ti jelema teh nah kieu nya euy boha dajal urang mah nah panonna siangan hiji jelas ku sadayana yen mastaka nu bakal dipotret ku jalmi leresnya pol dina KTP jeung deui kieu wargi sadayana mulyana mastaka tapi ka sepuh kapungkur mah upami bade ngalangkung aya jalmi nuju kekedengan teh momoloran kekedengan bade ngalangkung geuninganan tapi kamalibir heula ka belah dieu tah sieun ngalengkahan mastakana si horeng mastaka teh jadi pokok pertama kahirupan di alam dunia leres kitu ibu kabita naha ceuk hate atanapi ceuk soca ibu teh ningali anu tuang nikmat teh tuang teh jeung peuteui jeung pinang heuk ibu teh kabita naha ceuk hate eta kabita atanapi tina soca heula. Ibu kaum muslimin sadayana ngalangkung ka Banjaran di Banjaran aya anu buricak burinong direret samet. Aduh kabita aus jeung lamun dipake mangun. Kinten-kinten eta ceuk cepil atanapi ceuk soca. Ceuk soca. Soca ayana dina naon? Sumuhun dina rarai di dieu tah dina naon ieu teh? Naonnya mastaka teh lamun ceuk bahasa Indonesia manehna mah
kepala hulu ayana teh di dieu wargi jelasnya kartosnya gitu lajeng wargi sadayana hiji mangsa wargi sadayana nuju calik di rorompo kinten-kinten tabuh satu siang aya nu keketrok di buruan keketrok assalamualaikum atanapi sampurasun rampes barang dibukakeun teu aya mastakaan enon teu aya pananganan ibu gaduh artos jeung gaduh beas kinten-kinten bade dipaparinan moal ibu nuju gaduh artos jeung gaduh beas kinten-kinten dipaparinan moal lamun teu kacida peditna urang mah kartosnya ibu nuju cali kinten-kinten tabuh tilu tuluy deui aya nu keketrok barang dibukakeun teh aya sampeanan kikituan we tah gagaliungan tuluy nyarios anjeunna geus 8 poe teu barang tuang ibu nuju gaduh artos jeung gaduh beas kira-kira bakal dipaparinan moal bakal kinten-kinten tabuh 8 wengi aya nu keketrok barang dibukakeun eueuh huluan kira-kira ibu keur boga duit keur seueur beas keur seueur artos bakal dipaparinan eta jelema anu datang eueuh huluan moal paling-paling ke ibu luncat ke jero kamar bari nyebutkeun ka bapak budak sia emak apa di buruan aya nu eueuh huluan sia emak aya kartos kesadayana sia deleo aya ta eta jelasnya cek tadi teh lamun aya badan tanpa mastaka pasti di dieu ayeuna di belah tongoh di dinya di nu poe aya we badan eueuh mastaka pasti bakal disebut naon sumuhun cek tadi cek pribados jalma ngalaksanakeun salat kaya-kaya gaduh mastaka jalma teu ngalaksanakeun salat kaya-kaya teu gaduh mastaka tanpa badan tanpa mastaka teu sampurna berarti lamun aya badan eueuh huluan eta teh disebut muhun aya badan tanpa mastaka pasti disebut jurig berarti jelema ngalaksanakeun salat kaya-kaya gaduh mastaka jelema ninggalkeun salat kaya-kaya teu gaduh mastaka berarti nu tara salat eta teh kedul ai emas sasangem teh kumaha lamun tuang putra nu teu teh nawantun ka tuang putra nyebut sumuhun atanapi caroge dina wangtos kamar ieu tujung nujutna panyawantun ka tuang caroge jebat atawa kami toha sasangkeleng teuing kami toha nyebut sumuhun kartosnya jelasnya kusadayananya salat katilu zakatna wayahna kudu dilaksanakeun ku urang sadayana kade omat ulah teu dilaksanakeun kitu barang anu saeutik eta teh tapi mamalakna mah gede lamun dina lauk mah ceuk gurih cing atuh ngadahar lauk teh tong didahar jeung cucukna mah keur ucing lain artina nu miskin ucing kade ulah gaduh sangki nu miskin teh ucing tak ucing mere duit kade sanes kitu kartosnya piratina 1.025.000 atuh da teu hese jelasnya kartosnya insyaallah nu salajengna puasa wayahna puasa ge kirang baras sunatna teu wajib-wajibna kurang sadayana dilaksanakeun insyaallah da teu hese berat soteh lamun kurang sadayana teu dilaksanakeun da babarengan mah da henteu jelasnya bareng sararea dina bulan Ramadan pan sararea ngalaksanakeun saum hiji dua matukeun we da teu kaciri da puasa mah da enteng sabenerna pira ukur pinah dahar nya saum mah pira ukur pinah tuang anu biasana ngariung ayeuna digoah sakitu ngalih tuang anu biasa ngariung jeung anak bojo ayeuna di nuhun malah kamari mah aya budak keur cenderut we kitu ngadadaguan eta ngadadaguan saum anu ngadadaguan adzan